Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos paparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos urang kawitan we dongengna. Prung Sanggeus ngarasa capeun tuluy reureuh di sisi jalan handapeun tangkal juar. Ari minta disarandekeun kana eta tangkal juar. Bari angger di jero karung teu dikaluarkeun. Barang keur jongjong ngareureuhkeun ka cape, teu kanyahoan deui ujug-ujug jol datang duaan nyampeurkeun jelema bari pok nanya. "Heuh, kunaon sampean diuk di dieu? Jeung naon eta nu di karungan teh?" Ditanya kitu sajongjongan mah bapak minta teh bengong weh teu buru-buru ngajawab. Tinu kacidareuasna ukur masieun ti tadi keneh ku upas teh. Kari-kari ayeuna kasalempek pisan atuh beungeutna mungguh pias. Mun dikeureut teh mah moal aya getihan. Awakna ngadegdeg, angeunna ratug, sungutna molongo, panonna molotot, mata simeuteun. Paman, cek upas nu saurang. Nah ditanya teh teu ngajawab. Sampean teh gering? Eta naon di karungan? Hah? Eta naon di karungan? Bubuahan mun. Hah? Bubuahan? Hah? Baru bubuahan. Nah sampean teh nyaho? Yen ayeuna usum ka sakit kolera. Nah teh nyaho? Ayeuna teh dilarang mawa bubuhan ka nagara deuleu. Sanes bubuahan kulan. Hah? Sanes bubuahan. Cek bapak minta semuguguk. Oh iyo mah lalab. Komo lalab dilarang keras pisan. Cek upas nu hiji deui. Kita sanes lalab ieu mah beas kulan. Hah? Beas. Tembal bapak minta bari ngadegdeg. Tepuguh maneh ngajawab teh. Awas lain ditanya ku polisi weh he. Bet bencelang bencelung. Naon eusina ieu karung teh nu sanyana ha? Mitra kaum dangu. Ngomong kitu teh eta upas bari najong kana karung. Meneran pisan kana bujur atuh minta ngagoak kawaeng ku nyeri. Hiuk cekuk nenggal pisan kana cungcurunganana. Aduh bapak, cek minta di jero karung ngagoak. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Bedol cek upas bari ngejat ka tukang. Tina kagetna basanya pak karung bet aya sora jelema ngoceak. Geuning jelema eta. Hah? Kunaon eta jelema teh make di karungan? Hayo buka. Boa-boa maneh teh jalma teu eling atawa ngagigihannya. Mitra kaum dangu. Kusabab geus sagala kaboker sarta teu aya deui pekoleun. Bapa minta tuluy bae wakca sabalakana. Yen di karungan teh budak gering. Rek dibawa ka dukun. Dukun lepus pangna di karungan. Sieun ditahan ku polisi, sieun kudu di ka rumah sakitkeun. Ayeuna mah teu meunang henteu. Kudu bae dibawa ka rumah sakit, baris diubaran. Cek polisi. Nu hiji deui kalayan daria ayeuna mah nyarita teh.
panuhun bae nun. Tapi Bapak minta bari ngalengis. Tapi naon tapi? Upas nu hiji deui geus mimiti muncarang deui. Pun anak maulah di ke rumah sakit ke nun. Da sanes gering kolera pun anak mah. Parentah negara mah teu meunang dirempak. Ieu budak teh kudu ayeuna pisan disiringkeun ka rumah sakit di Garut. Sabab bisi nular kasakitan nular. Tanya gitu bisi nular paman. Singa watos bae ka kuring nun. Nya nu mata kudu di ka rumah sakitkeun oge. Lantaran karunya kasampean ieu teh. Sangkan ieu budak diubaran. Moal dibikeun. Naon? Dedeng teh moal dibikeun. Moal nun, moal. Sim kuring teh pohara teu tegana da saumurna oge can ngarasa pisah jeung nu jadi anak sun. Kuang kelang ieu jelemanya. Cek Upas nu hiji deui. Bari semukeul. Ayo Indit, tuturkan kami. Moal nun. Hah? Moal Indit nah. Mana maksa-maksa teuing atuh ieu teh hana kaula pribadi. Hak kaula sorangan. Nya bener bedagong ieu manusia teh. Hayo Indit. Mun kekeh teu nurut engke maneh dibarogod. Mitra kaumdang. Barang ngadenge omongan Upas samodel kitu, Bapak minta ngadak-ngadak kapoekan pikiranana. Poho di bebeneran leungit kasieuna teu bisa nahan kasabaran. Red manehna ngaret ka Upas anu saurang, red deui ka anu saurang deui. Pok ngomong na jero hatena. Tinimbang aing beunang diborogod kawas bangsat, leuwih hade ngalawan satekah pola aing. Sanggeus mikir kitu na atuh mitra, jung Bapak minta nangtung. Nah atuh kalayan teu tatapas sini deui ngan gabrug bae Upas teh dirontok, gebut dibebeutkeun. Ari Upas nu saurang deui dijejak angeunna. Hiuk cekok. Waduh, setan sia kalah ngalawan bangsat. Datang ka Nambru kokosodan. Aduh, tewak mangkuluk teh. Tewak. Geus kitu mah gancang. Bapak minta ngarawu anakna. Berebet lumpat sakelumpat lampet ninggalkeun eta patempatan. Ngajauhan dua Upas anu keur kokosehan. Mitra kaum dangu, singkat ieu carita minta digegembol di bawah lumpat kudu jadi bapana. Teku hante geus kitu kuduna, geus kitu takdirna. Kakarak oge sawatara lengkah lumpatna juringkang Upas nu saurang hudang belesat lumpat satarikna nepi ka bebelesatan. Barang geus deukeut ujug-ujug gabrug bae Bapak minta dirontok. Teu
Telilah hiji deui oge hudang, gajeleng, melesat nuturkeun atuh gabrug. Bapa minta digabrug ku pas nu duaan, digalai teu walakaya. Tidinya mah terus ditenggelan. Nepi ka teu elingna, teu inget di bumi alam. Sirah minta oge kateunggul sababaraha kali. Sasat jelema keur gering atuh lenggerek bae minta teh kapiuhan teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu, singkat ieu carita anaret manehna ngareret kana papakeanana bet geus disalinan ku papakean nu bersih. Nyaeta di baju kampret bodas jeung di samping pelekat belang. Pohara reuasna rehing barang brai bentak bet geus aya di jero bangunan. Sarta ngagoler dina ranjang besi nu ditilaman ku sepre bodas jeung dianggelan ku anggel anu hipu. Di mana ieu aing teh? Ceuk minta dina jero hatena. Nah aing teh ngimpi kitu. Da saumur nyoon hulu oge. Aing maka karek ngagoler di pangkeng nu sakieu bersihna. Jeung dina ranjang besi deui. Minta tuluy ngagigisik panon sababaraha kali. Sangkan tetenjoan rada tetela. Ari geus kitu tuluy ngalieu ka kenca jeung ka katuhu ana bereh teh mani ngajajar anu garering. Paragbag bodas dina ranjang besi kawas manehna. Boh aing teh sasar. Bet geuning aya di ngonjal mah kieu. Apaan tadi mah aing tadi gagandong ku bapa. Nah are ayeuna bet geus ka di dieu teu kaharti saha nu mau aing ka dieu jeung ka mana ari bapa. Bapak. Pak. Minta tuluy nguat-nguatkeun maneh gageroan nyelukan nu jadi bapa. Tapi teh nu nembalan ngan torojol datang hiji jelema disetelan bodas jeung make baju kurung bodas dibendo nyerepet. Matana rada sipit. Rek naon gagerowan teh ujang? Hayang nginum? Di mana aripun bapak? Baruk bapak maneh. Walau alam. Di mana bapak maneh teh apal? Keun bae ulah waka nginget-inget bapak maneh. Anggur si sare deui kadinya ambeh tereh cager. Juragan. Naon? Ari abdi ieu teh di mana? Da saumur oge nempe ayeuna ngagoler di tempat nu kieu. Kalah di mana? Kapan ieu teh di rumah sakit? Eta jelema bari mesem. Di rumah sakit. Kumaha margina pangna abdi ujug-ujug aya di dieu? Make nanyakeun sabab-sababna. Nah maneh teu ngarasa yen awak maneh gering payah. Tapi pantes bae maneh teu inget oge
Da waktu digotong dina dongdang teh disiringkeun ka dieu bae ku polisi ti leles. Aku saha juragan? Ku polisi ti leles. Maneh keur ngalempreh bae. Ari juragan pangna aya di dieu teh teu damang deui. Kami mah pagawe di dieu. Jadi mantri pura ngajaga jeung ngurus nu geuring. Lamun maneh aya kahayang naon bae kudu nyarita bae ka kami ulah asa-asa. Nya, pek ayeuna mah geura sare ulah rea teuing ingetan ame seger. Mitra kaum dangu, singkat carita poe kapoe geus kaliwatan, minggu baganti ku minggu, geus sababaraha minggu ngaringkuk di rumah sakit, tapi bapa minta taya embol-embol keneh bae ngalongok, malah taya beja-bejana acan. Demi nu sejen mah gering teh meh unggal minggu rabul bae ditareang ku baraya-barayana pada ngabeberah jeung pada ngaririman kadaharan. Ari minta estu nu geulis pisan. Ngan hadena bae aya juragan mantri rumah sakit teh anu panonna rada sipit. Anjeuna pohara bageurna kaminta teh sok remen ngabeberah jeung sok mere kadaharan. Lain ti kadaharan nu dibakukeun di rumah sakit anu taya matakna kana kasakit minta, tapi sarupaning kukuehan dodol kari-karina masuk dibere teh dodol Cina. Meh unggal peuting sama meh reup mondok minta sok nyileuk bae bari hujan Cipanon. Tina teu kuat nahan hate nalangsa toleh tibelat kanu jadi indung nu mangkuk di lembur tada teuing ngarep-ngarepna jeung tada teuing susaheunana. Rehing manehna ambleng bae teu datang-datang niat rek kadukun jeung nu jadi bapa. Kitu deui tada teuing susaheunana bapana rehing papisah jeung dirina. Nah kamari bapa teh atuh. Mana taya bae manggihan aing. Kamana atuh bapa? Bapa buah ditangkap sarta tuluy dibui. Ceuk minta dina hatena jeung bari ceurik. Lamun nya teh nepi ka dibui. Bapa dedeh teuing bapa.
Kunaon maneh ceurik jalu? Naon deui nu karasa teh? Cek mantri nu ngajaga teh. Juragan, kumaha bae atuh abdi teh? Dupi kasakit mah parantos mesae, parantos tibra mondok, kana barang tedak geus ponyo. Ya kunaon atuh maneh ceurik? Abdi ceurik teh kita nalangsana, juragan. Wirepun bapa lebeng bae teh ya wartos-wartosna acan. Sanyana ti barang maneh di ka rumah sakitkeun oge, bapa maneh mah tuluy bae diasupkeun ka bui. Hah, kutan? Sabaraha lami juragan? Teu nyaho, bari sabaraha poe dilana mah. Anu mata ku kami teu dibejakeun ka maneh oge, sabab bisi matak jadi nambahan kana kasakit maneh. Bapak, ti saha juragan kenging wartosen pun bapak di bui? Kami menang bejat di polisi, nu ngiringkeun maneh ka dieu. Bapak, dadah teuing bapak. Ari pangna di bui teh kumaha juragan? Ari pangna di bui teh lantaran dua perkara. Nyata saperkara geus kumawani ngarempak parentah nagara. Ari kadua nyata ngalawan ka polisi. Nah atuh bapak teh mana bedegong teuing. Anak rek dimulai di rumah sakit make teh dibikeun dibelaan gelut bapak. Padahal di rumah sakit mah sakieu gareunana jeung sakieu bersihna, diurus hade-hade jeung diubaran. Da geuning ari di imah mah diubaran geus satimu-timuna bae. Taya katang tuanana. Aya di mandian di baluran atawa di inuman cai atah beunang ngajampean. Tapi menan mending manggur wuh ripuh. Cek minta bari ngusapan cipanona. Juragan, upami abdi parantos saya pisan kumaha nyapi wangsulan ka Bandung. Adipun bapak ditahan di bui mah juragan. Ulah susah-susah jang. Pikeun balik mah teu kudu dipikiran. Engke oge ku kami baris dipanguruskeun. Lamun maneh geus cager, tangtung menang karcis spre, menang karcis haratis, pikeun ka Bandung. Nuhun juragan. Mung kumaha adipun bapak? Teu nyaho ari hal bapa maneh mah jang. Tembal mantri rumah sakit bari semu ngabingungkeun. Nya meureun upama geus kaluar ti bui mah tangtu bae neang ka dieu. Saha ngaranna bapa maneh teh? Kumaha juragan? Ngaran bapa maneh teh saha? Katelah nama paminta. Keun. Kami rek nyoba-nyoba nelpon ke tuan sipir. Rek mangnanyakeun cager henteuna bapa maneh. Geus tong loba pikiran. Jeung minta dipangbejakeun ke ka dieu yen maneh ayeuna geus rek cager. Cek mantri rumah sakit bari tuluy indit kana telepon. Mitra Kaumdang Tekung silila mantri rumah sakit geus jol deui. Datang nyamperkeun ka minta bari mesum kawasnu aya kareuwas. Ujang cilaka. Sing sabar jeung sing kuat bae nahan hate jalu. Cek mantri rumah sakit bari ngusapan sirah minta. Nah kunaon pun bapak teh juragan? Minta bari semu kaget. Bapak maneh teh geus dikubur mangkukna lantaran kasabet kasakit kolera. Teh pati sakitan sejen. Hah, Masya Allah Gusti bapak. Bapak. Minta bari ngajerit. Nah karena bapak teh? Ujang mantri rumah sakit ngupahan. Menggeus montong dipake ceurik, montong dipake nyeri, da geus nepi kana titis tulisna. Geus dikersakeun kuna kawasa, geus kudu ninggalkeun dunya, pindah ka zaman kalanggengan. Bapak.
sampai imut manis. Mitra kaum dangu, gancang na ieu carita sanggeus menang sabulan minta dimulai di rumah sakit, kasakit minta geus leungit ngan kari mamayuna bae. Tuan dokter geus sasauran yen minta 2-3 poe deui oge tangtu menang balik ka Bandung sarta baris menang karcis kereta api kalayan haratis teu kudu mayar. Waktu harita hate minta aya suka aya duka. Ari sukana dumeh awak geus cager jeung tereh balik ka lembur, tereh papanggih jeung indung anu pohara di pikasonona. Ari dukana pedah ditinggal maot kudu jadi bapa tur di lembur batur tepuguh tempat kuburanana. Jabat kitu teh maotna walurat pisan dan di jero bui teh meureun taya nu ngadanan sumawona nu nyalawatan atawa mangratibkeun sesongkolan sorangan ngajemput sakaratul maut. Tada teuing indung aing kageteun anak jeung nyerieun anak. Pada bapa maut di lembur batur. Cek minta dina jero hatena. Gancang ieu carita. Pisukeun balik minta geus menang surat ti tuan dokter. Sarta eta surat geus ditanda tangan ku kepala nagara. Tembongkeun ka Ponggawa yen minta menang tumpak kereta api kalayan pre alias haratis. Nya antuk nama isukna isuk-isuk kene samemeh indit ka stasiun teu poho minta pamitan heula ka juragan mantri rumah sakit teh anu sipit teh sarta sakalian nganuhunkeun rehing geus dimumule ku anjeunna sakitu hadena. Tidinya kakarak indit ka stasiun tuluy tumpak kereta api ka Bandung teu kaharti. Waktu minta indit ti Garut hatena teh ngan ukur nalangsa jeung nalangsa wae. Inget ka bapa nu geus taya di kieuna mangkat duaan mulang karinyorangan. Ras mehna inget keur digagandong, ras mehna inget keur dilalahun kudu jadi bapa di jero kareta api, ras inget keur diasupkeun kanu karung berjeng di bolongan teh. Ras ingat kapanggih ku dua upas bari terus digebugan. Gebeg hatena ngagebeg. Kurucud si panon teu karasa nyarak celakan masihan pipina. Bet ngadak-ngadak hatena teh ratug jeung sesebelakan kawas-kawas bakal nyorang hal-hal nu matak leuwih nyusahkeun kana awakna. Nah indung aing teh gering kitu. Buat tingnya gering. Mana aing teh ngareuna teh oge emak palang siang emak teh geus kasampakeun ngajoprak bae di panggeng bari umarurung taya nu mirosea kitu cek dina hate minta harita. Sanggeus turun tino kareta api bari terus ngungkug lempang teu nolih kanu naon-naon. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Heuleut samatara jongjongan teu kakocapkeun di jalana.
Sanggeus nepi ka imah kalacat bae mita unggah ka tepas. Angkanan teh rek terus asup. Tapi barang pantona disurungkeun bet pageuh di sosi. Mak. Iya kuring datang. Minta bari ngagaduran panto. Da bisi indungna keur sasarean. Tapi jempling teh anu nembalan. Tekung silila jol tatanggana. Ngaranna Padaen nyampeurkeun sarta pok ngomong. Nah geuning ilaing teh bet balik sorangan minta. Na teh papanggih jeung mai ilaing. Nah kamana kitu indung kuring teh mang? Hor. Apa nusulan ilaing kaleles? Geus aya 2 minggu mah. Barang ngadenge omongan Padaen anu samodel kitu, geus taya pabadana bae harenegna. Nepi ka ngadak-ngadak mentegeg hese ngambekan. Tungtungna teu katahan deui ngan hing wae mahena teh ceurik balilihan, teu inget dilek kalalakian. Pasalahan jalan meureun nu matak teu papanggih oge. Omong Padaen kawas nungupahan. Oh, tapi kon bae entong dipake ceurik jalu. Dan kau ge moal burung datang. Moal burung balik deui ka dieu. Tapi nah di mana kene hari bapak ilaing jalu. Nu mawi mak. Bejana mah maot di pangbuyan. Hah? Naon? Maot di pangbuyan. Kumaha? Baru maot di pangbuyan. Padaen bari semu kaget. Sumohon maot di pangbuyan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Gusti nu agung. Cek Padaen bari cumalimba. Tonyang kaku paminta ya Allah ya Robi. Bat maot di lembur batur. Jeung di jero buwi deui nya. Nah kunaon make di buwi? Barabat ku minta tuluy dicaritakeun ti mimitina nepi ka tamatna. Ditetek taya nu kaliwat. Masya Allah, watir temanku paminta. Cek Padaen. Mang. Nyata atuh beteukuhan teu aya-aya wae pika susaheun teh. Ari geus kieu kasah minta teh pinyaluheunan. Bapak geus maot. Indung teh aya di imah. Nyadalah di kumana geus permilikan maneh meureun. Cek Padaen bari ngalengis. Tapi kon bae ulah jadi pikir jalu. Ulah dipake salempang. Ari baris picicingeun saheulaanan mah. Yo, sama me indung ilaing datang. Yo, minta. Kumaha mang? Yo, dengekon. Tong geus tong ulah luman lamun wae. Dengekon mang. Sumohon kumaha mang? Yo, ari baris picicingeun saheulaanan mah. Sumohon. Sama me indung ilaing datang. Sumohon. Dadi mang oge lalaga kene. Hayu, kai mamang we yo. Ngomong gitu teh bari tuluy nungtun. Kaminta. Ya nun atuh mang nun. Mugi-mugi bae kuring di akhir bisa mulang tarima ka mang. Cek minta bari nahan picerikeun. Mitra kaum dangu. Ari Padaen teh sobatna bapa minta nu parahadena. Akur jeung batur salembur, pikiranana saleh jeung ibadahna getol. Kawas saha mitra? Kawas mangangga gitu. Cagor. Mama tukang dongeng wae, mae. Akur jeung batur salembur pikiran nana soleh jeung ibadahna getol. Nya kitu deui kana talang tulungna es dudaekan teu karana pamalar. Tara pilih bulu. Lan? Kulan? Mohon. Kawas manganggang gitu. Ngan hanjakal pisan. Ku pamajikanana tabeantna sabalikna pisan ti Padaen. Hasem budi goreng hate gede ambek ahli kana panyarewedan sarta tegaan. Kukituna mindeng pisan papaseaan jeung tatangga.
Gujrul jeung batur salembur. Cacakan muntara di peper jeung dihalangan ku Padaen mah nyameureun matak mindeng galungan jeung tatangga teh matak silih cakar. Mitra kaum dangu, waktu minta ditungtun ku Padaen ka imahna, Ambu Daen pok nanya bari paromana kucem. Alah, rek sina naon eta budak teh make ditutungtun ka dieu. Oh, teu rek sina naon-naon, rek dirawatan bae sama indungna datang mah karunya. Bapana maot indungna eueuh deui mah. Ba, henteu we doyot. Lelewat teh kawas nu jagoud wae. Kawas teh loba uang. Alah, make rek karawatan anak deungeun. Peh. Cenah bari ciciduh mitra. Ari manehna. Lamun ieu budak teh dirawatan ku urang, di mana picicingeunana? Da bubuhan urang nu jadi tetanggana. Nya urang nu wajib ngarawatan saheulaanan mah. Jeung deui sing inget sabisa-bisa sasungtung urang hirup, wajib rumawat ka pawada kaula nu keur kasusahan delo. Henteu we doyot. Teu. Teu sing teu wajib. Kapan aya pamana nu leuwih wajib kamu mule? Aya pamana? Mitra kaum dangu, ngadenge kekecapan Budaen samodel kitu, pok minta mairan ku pananya ditujukeun ka Padaen bari rungah ringeuh can ngartieun. Nah sa paman kuring teh mang? Da saumur oge kuring mata can terang ti paman. Baruklah cenah ti paman, kapan paman ilaing teh kimadasan? Nu jegu di Cirompok. Nah bapak ilaing tara cacarita, yen ilaing boga paman. Wanita rek kuring mah terang. Baruk. Demi Allah terang gitu deh bapak tara carita yen boga adi. Kutan ulo tampolana jeung durur nepi ka kitu. Cek Padaen semua heran. Demi minta ngadenge katerangan samodel kitu teh bete ngarasa atoh yen dirina boga paman anu jegun. Malah sabalikna bet nyal bae datang hate bingung duka kunaon lantaranana. Tah kumain lamun maneh di kapaman maneh ko. Nah dek. Nyata teu langkung. Cek minta bari ngalengis tina nalangsa. Mehna ngerasa hanjakal ku Ambu Daen bete ngarempugan karena maksud salakina nyaeta teu daek kacicingan dirina teh. Emang kumaha mun paman kuring teu daekeun ngarawatan kuring? Sanggeus ngahulang rada lila pok minta tumanya. Alah, mustahil teu daekeun ngarawatan. Sagoreng-goreng na oge paman sorangan. Moalnya tegaeun. Nepi kampung ngarawatan alo pribadi ti ku heueuh. Cek Ambu Daen bari netep ka minta geus kitu mah leos we. Manehna tuluy ngaleos ka dapur. Mitra kaum dangu, kuminta kaharti pangna Ambu Daen nambala ngomong kitu lantaran kacida embungeunana kaanjerekan ku dirina. Oh ujang, syukur lamun maneh daek mah cicing di imah paman ilaing. Kon kumbang dianterkeun ka Cirompok. Adi di dieu nyaeta lain mang embung ngarawatan. Tapi ku ilaing oge meureun kaharti. Embina tah sakitu nolakna teu sanggupeun ngarawatan. Ira mang, urang ini ka Cireupeuh teh. Oh, nya urang isuk bae, isuk. Isuk-isuk ambeh ieuh. Isuk-isuk wae, isuk-isuk. Alah, henteu bedayat. Keur naon make diisukeun? Ceuk Ambu Daen bari norojol di dapur. Ari moro ieuh mah mending oge ini ayeuna juragan. Ngala datang pas sore juragan. Mitra kaum dangu Ambu Daen nitah buru-buru indit ka salakina. Manehna teh pohara sieuna kasoro kejo, da harita teh keur ngejo. Singket ieu carita. Kira-kira bada asar minta jeung Padaen tuluy indit ka Cireupeuh.
rek ngajugjug ka Paman Minta teh. Sajeroning lempang Minta teu weleh mikiran naon sababna nu matak bapana tara pisan nyaritakeun yen boga dulur di Cirempeuk teh. Nah bapak teh pecah jeung dulur kitu. Kaos Mang Anggang. Jeung deui nah kira-kirana paman teh bakal ngaku ka aing atawa moalnya? Cek Minta na jero hatena. Bari angger mah tukang dongeng. Jagar. Mitra kaum dangu, demi kampung Cirempeuk teh hiji kampung di pasisian. Pernahna di tengah-tengah sawah sakuloneun desa Bojong. Perjalananna teu wudu rada jauh, kira-kira lalampahan 2 jam. Sarta jalana pungkal pengkol, mapai-mapai galangan sawah jeung tegalan. Lamun Minta harita indit sorangan kaeta kampung geus tangtu sasab, taya petana pitapieun cacakan padaen oge nu geus nyorang nyaba kadinya lempangna mindeng ngapruk salah jalan. Salah jalan teh bulak-balik teh meureun nya. Asup keluar ka jero deui, asup keluar ka jero ngintipan ieu. Ngintipan piwar aya sabaraha can dibandingkeun jeung dongengna. Punten. Assalamualaikum. Punten sampurasun araya kitu. Oh. Araya kitu punten. Barang ngadengen uluk salam teh di jero imah Paman Minta tuh ujug-ujug nembalan. Dukaku naon bet kawas nu ngadengikeun heula. Padahal samemeh aya nu pupuntenan masih dikenaker kadengikeun ting gerendeng ngaromong di jero. Punten. Aya calik Mang Madasan teh. Ceuk padaen rada bedas ayeuna mah. Saha? Bet kawas-kawas tatamu tabi. Cek Paman Minta berai muka panto. Oh sim kuring nun ti Bojong. Baruk ti Bojong. Mangga tuh calik ka dieu bae ka jero. Nah pikir sawe naon. Bet asa sisinanteun teuing. Sakieu nya poek bulan teh keur sarurumpahan usak asup ka lembur singkur. Tembal Paman Minta bari ngodok dompet ududeun. Sanggeus diuk dinu kursi hoe song disodorkeun ka padaen dompet ududeun teh. Oh puguh, iyo akang terek masrahkeun anak paminta yo. Da bubuhan teh aya deui nu wajib ngurus aya budak lian ti sifat pamana panginten. Nya eta ki dasan pisan. Nah make dipasrahkeun ka kuring. Cek Mang Dasan. Nah ari bapana geus teu kuatan ngurus anak hiji. Tapi anak hiji. Hor apan paminta teh tos maot. Kulan? Tos maot. Padaen bari tuluy dicaritakeun ti asal muasalna nepi ka tamatna. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun.
dituruban kumandepun di wadahan Supo Manik Astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.